tilu kajantenan eta teh hikmahna teh bakal kacana jeung bakal kahalaman ku urang gitu. Margi Al-Kahfi teh tutungkusan kanggo urang gitu eta teh. Naon sababna parahu make jeung dibocoran cek Nabi Khidir teh ieu harita teh gitu di tengah laut teh keur aya gerombolan rampong anu ngarampas sakur-sakur parahu anu liwat kadinya gitu. Daripada dicokotku gerombolan rampung eta mah mending kena dibocoran. Pan ku dibocoran mah jadi bisa dipake gitu ya. Pan ku teu bisa dipake lah jadi salametkeun we sebatai ke bang urang tamal deui gitu maksudna. Tuluy ari eta cenah budak leutik nu can boga dosa teu tua teu dosa dipaehan eta kumaha ieu budak teh nalika engke asup umur balik bakal jadi jelema kafir daripada ngabeungbeuratan inung bapana gitu. Udah inung bapana mah jelema soleh mending keneh dipaehan daripada ngabeungbeuratan inung bapana mah. Bentenkeun ilmu syariat sareng ilmu hakikat. Hakikat 100 langkah di depan gitu. Syariat kumaha? Urang ikhtiaran sugan we jadi soleh. Cek hakikat tulisana pikapireun paehan cara cepat ngabina umat. Asa dibinasakeun. Kitu teh eta teh. Lamun cek bahasa mah kitu. Naon ningali tulisan Tilawul Mahfuz kabaca gitu. Nabi Khidir engke ieu budak gedena kafir. Tapan kaalaman eta teh. Lebihkeun ka dinten ieu teh. Budak kitu nya bet usia balik kafir, bet usia balik kafir. Kan nungkulan urang teh ayeuna teh kitu. Ku sosial media anu tidak terkendali gitu ya. Ku gelombang negatif buatan Yajuj jeung Majuj anu teu aya hawa kajaba ka kafir geura sok ayeuna mah rarawaskeun muka handphone kumaha budak di bumi. Sok we geura bisa teu percaya. Aya handphone 3 atau napi 4 barengkeun we sosmed opatana mah. Sok kumaha teu direaksi budak korok. Awitat ayeuna mah katawis gitu reaksi teh. Margi beuki samporet beuki caket waktosna kana perang malhamah gitu eta teh. Tatos kajantenan gitu ya emutanin urang gitu. Da urang berarti ku tiasa medar serat Al-Kahfi teh urang dipasieun kesempatan kanggo berikhtiar nyalametkeun turunan gitu maksudna teh supados teu otomatis lebet usia balikna kafir. Da terus nu terakhir bumi anu tos lubruk lajeng didangdosan gitu bari jeung eta teh negerina teh negeri kafir saur Nabi Khidir dihandapkeun imah ieu gitu. Aya harta karun nu disimpen ku kolot keur ditinggal ka budakna nu geus yatim gitu.